montel katileung panggang muntang kamelang. Ari layung-layung Bandung kahibaran seueur burung. Mangsa tandang makalangan anjeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelahan beurin ku tantung gelap-gelap bentang. marambak lampu barangan. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung. Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung, sumirat maratan jagat. Ari imut-imut Bandung kota diriung ku gunung. Dikantun montel katileung panggang muntang kamelang. Ari layung-layung Bandung kahibaran seueur burung. Mangsa tandang makalangan anjeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelahan beurin ku tantung gelap-gelap bentang. marambak lampu barangan. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung. Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung, Bandung sumirat maratan jagat. Mang Darman urang sadang serang geus 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetangtu di mana mangkalna, no penting mah sarame wae tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyatang tu capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari bati teu sapirangannya kudu dikumaha, dengan sakitu kanyataanana. Komo deui Mang Darman teh boga anak, no masih di STK. Kaperluan anak teh loba kacida, ada geuning ayeuna mah sakola teh sagala duit. Waduh. Ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari keur nu sangsara mah anger we sesak napas, nya mangge ganjar. Kungsi hiji waktu budak Mang Darman teu meunang asup sakola. Bulantaran 3 bulan can mayar SPP, Mang Darman bala tinggalas. Darek di kumaha deui puguh hirup sakitu-kituna,
Omo kapan dagang jeruk mah tetang tuh hayang biasa tanggungan teh bisa sapoe bisa sabulan nyaku sababawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem ka saha deui mun lain ka tukang renten da geus puguh ari tetanggana Mas Sarwawan imah nungan sagede kandang monyet teh suratna diborahkeun nya tong leuwas lamun waktu malikeun leuwihna teh ditangtukeun sakitu persena da geus puguh ari tukang renten mah ti baheula oge leuwih edan batan ucing garo leuwih edan batan ucing garo karunya teuing Mang Darman eger mah hirup kapence aya nu nambah ngagecat Mang Darman oyuhan sapajer tapi aya hikmah namanya hangat tisaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna unggal poe udar ida susuganan jeruk beak aya batir ada leuwih rek dipake nyicil hutang dasar jalma mun keur sial sagala ge mata owah keur nagong di hiji jalan jeruk acan payu-payu acan kurunyung rombongan tibu Mang Darman kate waktu leuwih tanggunganana diangkut kana truk Mang Darman bati gogonek basa nampak kaputusan yen tanggungan jeung jerukna kudu ditebus sakitu opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus da kabeneran aya keneh duit sesa panginjeman ti ucing garong teh sing horeng geuning sing gorengan tinggal tanggunganana jerukna teuing ka mana duka dilegleg usaha Mang Darman tong kaget Mang Darman hirup mah teuing jeung deudeuh mun keur seuri capek seuri mun keur ceuri capek ceuri tong kaget Mang Darman bangsa urang mah rea nu aneh kahandap ngagalaksa kaluhur leleta tong pipileueun urang mah Mang Darman bae da dodoja mah biasa ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodoja teh lir ibarat lempang nanya pan gitu engke mun geus nepi ka puncak sok mangi pamandangan enak sugan we atuh Mang Darman surat imah sugan katebus teu tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darman da loba pisan jelema beki jeruk teh tibung ge meureun beukieun kana jeruk mah da jelema eta oge atuh sugan isuk pageto hirup urang jadi caang deui Mang Darman da urang mah ukur ikhtiar hasil henteu mah urang sangakeun we kanu tanggungan sing sabar Mang Darman tong jadi dendam tong jadi kiru hate bisi hirup beuki hese tong jadi kiru hate bisi hirup beuki hese
sabab aya nu ditea. Hujan angin dordar gelap taya tempat berniuhan, sanajan awak rancu depan kajen nu penting asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalonggo mawar bodas nu moal dilagaan sugan tea kembang geus aya nu moga balik ge asa horehan lempang ge cikem kalanya dekat sawah jalan satapak ngajuju ka hiji lembur teu karasa capek sabab aya nu ditea. Hujan angin dordar gelap taya tempat berniuhan, sanajan awak rancu depan kajen nu penting asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalonggo mawar bodas nu moal dilagaan sugan tea kembang geus aya nu moga balik ge asa horehan lempang ge cikem kalanya dekat sawah barudak ayeunanya awewe barau cikur gerasep dibawa ka mana teh da aya ge pasrah gitu ngomongna teh kieu sok wae cenah asa jelas we hitunganana tuh dari disebut runtah mambung ngambek panen oge tapi kalakuan leuwih ti runtah naudzubillahi min dzalik amit-amit teh dongengna asik teh awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuas saya marta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena kacidapan paranti salat we teh nya
Bari seriting cikikik unggal peting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki ateu payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deh madikana tanya ditraktir alah omongnya diajak kontan hayu gawat rek dibawa kamana nyapas rah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima alah berenyit cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutik keneh berenyit rupa jalma kelakuan bagong teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poe karesepna nari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik ngan ting cikikik biasa terserian ruksat komo si epung mah karesepna pisan gitu ABG asa beuki goreng patut panari oman mah bebe aki-aki beuki budak beda jeung ABG lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena we teh nyaho bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateu budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel alah diciwit nyiwit beki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu wala rek dibawa kamana nyapas rah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima ngambek berenyit cenah modern lamun bedegong solelale berenyit rupa jelema kalakuan bagong namana jelema mana bagong atuh da hampir sarua aya nama geuning bagong gelo loba nu nganyan kamu loba nu resep kamu loba nu bogo kamu loba nu gelo kumumu wadah rumah asep oge suka nadada ngagedu rasa cinta rumah sangan asep rumah rek naon anu disogrok ukur cinta kurunyung oji jeung mercy
datang dodok mawa Volvo, anak mawa Toyota. Walah rumah Asep mah teboga, rumah Asep sangsara kudunya, rumah modal ukur cinta, ditambah nawai turek setia. Mun milih mana, mun milih saha. Asep tentang saya, namun pasti milih didinya. Ngagebrai dunia jadi caan, asa tuh karena pipikiran sareti bradahar mirasa, nyata cinta dekabeh ningali dunia. Loba nu nganyang kamu, loba nu resep kamu, loba nu bogoh kamu, loba nu gelok kumumu. Walah rumah Asep oge suka, ngadada ngagedu rasa cinta. Rumah ngan Asep, rumah rek naon anu disogrokkeun. Kurunyung Oji jeung Mercy, Jol Udin mawa BMW, datang dodok mawa Volvo, anak mawa Toyota. Walah rumah Asep mah teboga, rumah Asep sangsara kudunya, rumah modal ukur cinta, ditambah nawai turek setia. Mun milih mana, mun milih saha. Asep tentang saya, namun pasti milih didinya. Ngagebrai dunia jadi caan, asa tuh karena pipikiran sareti bradahar mirasa, nyata cinta dekabeh ningali dunia.
lodo panjang jalin bantuan dina sama salama sang sedang ulangan sang sedang bentang wahana Ayah ke sono, ayah ke Krishna, ayah ke dada, ayah kanyaan. bagi rasa umah jembang jaduan Ayah ke sono, ayah ke Krishna, ayah ke dada, ayah kanyaan. bagi rasa umah jembang jaduan sisi laut Pangandaran Kinati pada-pada pedal janji Urang silih asu silih asih silih jadi hati asih sayada hati sayada Kita rasa ke Krishna, kerana gedur ukur amaran. Rasa ke Krishna, kerana gedur ukur amaran. Sisi laut